supaya betaheun salaki urang. Osok ieu osok. Ustad, minyak wangina maha, gampang, ngabebek saraung. Teu kudu hese dibebek urang saraung balutkeun kana awak, salakina nyium di awak apa karedok. Ya Allah, ya Rabbi. Ari ieu mah balik ngaji salakina penting-penting lain dandan nyiapkeun yang spesial buat suamina, malah imang alaan utuh dikieu. Ai gogot di maskeran salakina muka panto kamar keren. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Papa, ini mama suka naik kuntilana. Ya Allah, ya Rabbi. Kilang barang mohon maaf. Papa mau ngaji ya?